Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu kahormat Bapak Guru anu dipikanya aku sadaya rerencangan sareng teu hilap abdi nyebutkeun nami abdi Raja Mizanun Rahman Syafiq anu bade nyampeikeun biantara dina waktos ieu. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci sabab ku rahmat sareng karuniana urang sadaya tiasa kumpul dina kaayaan sehat wal afiat. Salawat sarta salam mugia salawasna dilimpahkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina kasempatan ieu abdi bade nyangking biantara ngeunaan pentingna ngajaga lingkungan. Lingkungan mangrupakeun tempat hirup urang sapopoe. Lingkungan anu bersih jeung sehat bakal ngajadikeun kahirupan urang leuwih nyaman. Sabalikna lamun lingkungan kotor jeung teu kaurus bisa nyebabkeun rupa-rupa penyakit jeung bencana sapertos banjir. Ku kituna urang sadayana kudu boga kasadaran pikeun ngajaga lingkungan. Contona ku cara henteu miceun runtah sembarangan, rajin bebersih di sakuriling imah atawa sakola, sarta melak tangkal supaya hawa tetep seger. Lamun urang sadaya babarengan ngajaga lingkungan, tangtu lingkungan urang bakal jadi bersih, asri jeung sehat. Itu biantara singkat ti abdi ngeunaan pentingna ngajaga lingkungan. Mugia naon anu parantos disampaikeun tiasa janten pangeling-eling pikeun urang sadaya supaya leuwih peduli kana lingkungan. Hapunten upami aya kalepatan dina kecap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.